Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebang deui sareng Bapak, ayeuna urang belajar bahasa Sunda nyaeta ngeunaan mikaweruh tatarungcingan atawa teteguhan. Naon ari tatarungcingan teh? Tatarungcingan atau teteguhan nyaeta kaulinan nentuh hiji hal, boh barang, boh sato, tutuwuhan, buah-buahan, jeung sajamana dumasar kana ciri kalima anu nuduhkeun ciri-cirina. Contoh, sato ieu sok pilih bantu jeung sasama, teu kaop papanggi, sok sasalaman. Dumasar kana jumlahna, sato ieu panglobana. Ngaran sato ieu nyaeta ngaranna sireum. Awakna gede jeung sihungan, ceulina oge gede sok sesemprot ku cai. Ngaran sato ieu ngaranna gajah. Awakna gede kulitna heuras boga tanduk disebut jula, kadaharana cukup jeung sabangsa tutuwuhan. Lamun leumpang sok ngegag, ayana sok dileuweung geledegan. Salah sahiji sasatoan anu ditangtayungan ku pamarentah. Cikan naon ngaran eta sato teh? Badak. Sakabeh awakna pinuh ku bulu, kadaharana cau, cicingna dina tatangkalan, ngabogaan buntut. Cikan naon ngaran eta sato teh? Monyet. Awakna pinuh ku bulu, sok diingon ku rea jalma. Sato ieu kadaharana lawung, ngabogaan kumis, cakar jeung buntut sarta warna bulu nu pikareseukeun ku rea jalma. Naon ngaran eta sato teh? Kucing atawa meong. Pancen buka hiji, pek bedarkeun heula ku hideuk samemeh neguh. Ngaran sasatoan ieu dumasar kana gambar nu tos disayat. Anu kahiji nyaeta onta. Dua nyaeta maung. Anu katilu nyaeta hayam jago. Anu kaopat nyaeta sapi. Anu kalima nyaeta kukuku. Pancen anu kadua, pek ku hideuk teguh ngaran sasatoan jeung pakakasan dumasar kana pedara di handap ieu. Anu kahiji, hirupna di jero taneuh, awakna sok paranjang, sok mantuan patani pikeun nyuburkeun taneuh.
Cik naon ari ngaran eta sato teh? Anu kadua, jangjangna leuwih gede batan awakna, alus pisan ditingali teh. Asalna tina hileud, cik naon ngaran eta sato teh? Anu katilu, ieu barang gunana pikeun ngitung-hitungan. Wangunana pasagi opat diwuwuhan ku tombol-tombol mangrupa angka. Biasana digunakeun pikeun ngitung matematika, oge sok dipake ku tukang dagang pikeun ngitung balanjaan, cikan eta ngaran pakakas teh. Nu kaopat, ieu barang nu sok digunakeun pikeun hiburan jeung informasi keur balarea. Aya anu disebut bagian layar pikeun ningali gambarna, oge ngaluarkeun sora, sok disebut oge pakakas media massa. Pakakas ieu teh naon ngaranna? Anu kalima, ieu pakakas pikeun komunikasi, sok dibabawa diwuwuhan ku tombol-tombol mangrupa angka, teu make kabel ngan sok dibatrean, samemeh dipake kedah dieusian pulsa. Naon ngaran pakakas ieu? Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.